Sampurasun. Assalamualaikum. Aduh, ya teh nuju naraon ya teh. Wah. Biasa ya teh ngopi, Wak. Ayo, Wak. Mangga, Mak. Yang aja. Alhamdulillah. Rapih kieu ieu teh. Rapih, Wak. Ya, Wak. Gimana, Wak? Biasa we. Tas ulin aya nu ngendroan gitu. Hebat, rapih gitu. Aduh, alhamdulillah penak deui nya barayasun aya sanu sadayan. Lain, Wak, tos di mana, Wak? Asa ieu, Wak, pakaianna kitu asa nya. Lagi gagahnya. Pan gemoy. Biasa we urang tas kurang kuriling dieu teh ya. Di desa. Tas di desa tuh kan naon eta ngaba eta meureun pan biasa aya nu bade sasi saum zakat fitrahnya zakat fitrah gitu nangkan Siwa mengajinnya. Sani sabaraha gitu wa ayeuna taun ayeuna fitrah. ai sigana mah Kau Cianjur. ai ku artos mah ku biasa kan tilu sakulaknya sakulak sigana mah hari eta mah meureunan ku acan aya kenging informasi aya masalah ku artos mah nya Nama benten tebit nu kampungku. sigana mah duh kita pada ka Pak Ustad meureun narosna pisan hafal panggil Ya Pak Ustad sabaraha Pak Ustad? Ya tergantung Dituang. beas nu dituangna nya. Kade nya Pan biasa sok aya tilu ieu geuningan. Tilu tahap tanta. Nya makanya gua mah sok nuang beas panan wangi ai masihan raskin teu keing teh. Bulog. Oh jadi eta mah panginten kada nu dituang panan wangi. Udah nu sae. Wangi gitu nya. Eta mah urang teh lah. Cik da pangintennya setahun sakalinya walaupun nu dituang bulog oge atunya atawa beas raskin. Hai zakat mah pangintennya Pak Ustad itu panan wangi gitu nya beas Cianjur. Gitu. Jang aji kunun burung kutu aja deh kurang kali teh. Aduh, bangun mikiran kabogo, tengimutan kabogo. Tinggal di meja kasih abah tuh, kawinkeun. Gitu. Lain emang jang aji Yusuf sabaraha ayeuna? 2 genep. Oh, 20 tahun. Mohon Tos gaduh pasangan. acan aya di surga. Di surga. Aduh, geus bojo ya. Dia aya di surga. Sami atuh da Mang Sansan ge hoyong nu rambut panjang teh nya. Rambut panjang. Masih iya. dicari. Masih misterius teh rambut panjang teh wah. Can mental ti guanya Teu jampe acan. Gusti mudah-mudahan keun damal oktarolong mah intina. Sing sabar. Yang sabar. Lain dibanding jeung uama nya ini kan emang sansan balik tadarus hari gua meureun ulin teu ngitung kana kakolotan Gerana mah euy tadarus wa teh. atuh da kumaha pan biaya keperyogian mendadak wah teh itu kemarin itu kewajiban kenehnya Iya. tina mah keur umat sanes pribadi wa teleponan video call dipipir teh pisan-pisan Gua mah Satya aja. satu untuk selamanya Satu untuk selamanya. satu untuk selamanya Atuh bantosan eta geura-geura tah wah. Nang Sansan ting mang sansan heula ting jang aji heula itu nya atuh sok nu mana heula we. Sansan heula urang sieun mang sansan heula we nya Mohon bete sabaraha urang di masjid teh Opatan. oh patah alhamdulillahnya kanggo ngahanut-hanut masjid Ya. teras urang teh meureunan kanggo ngapalkeun ayat suci Al-Qur'an Ya. siga nama ai Qur'an mah lamun disimpen wae ka bulukan-bulukannya Ya. ai teh dibaca-baca mah urang ge nu apal pohopan di sisi lain meureun urang teh boga jadi ibadah teh mangkani saur ustad mah upami ngaos Quran dina dinten bulan Ramadan teh berkali-kali lipat ganjaran terdas teh kitu teh Laras. nya kitu duh da wage kadang-kadangnya sok keng sayat 2 ayat ta
eta taraweh mah kadang-kadang tara abdi mah ngan lamun tos netepan subuh daripada bobo deui tah ame dirinya mah kadang-kadang siang beureuntah jam 3 tas netepan asar gitu ngaderas teh ngaderas di bumi we gitu ngajalankeun pepatah sepuh kapungkur gitu supaya ulah poe penting obor ningali Al-Qur'an teh mumpung soca masih kene katinggal di mangka. Kan ku eta teh ya mah kan ieu keneh nya soca bagus keneh nya Alhamdulillah koreja teh di payun hari mah Kan ngokeler sih. jangan nganggo keler mata ningali bujur bahenol teh jelas teh ningali bujur badag kitu ngan saneh bujur muning di bujur ta ari mah mata ka pasar teh saneh ka pasar-pasar teh mung sanca ningali bujur nu gemoy-gemoy kitu palingan atuh sok aya di gerbang pasar naon teh bisa sakitu mah sambil cuci mata. cuci mata cuk cerak kayak gitu tah tapi kan wae da urang jadi penyemangat anu di kadang si Uama Mang Sansan nyamar jadi tukang parkir jangan ipanu mun tepi kadinya Sambil ieu wa tapakuran wa ninggal nu kitu teh. iya mata Mang Sansan ulah eleh kuat belebadinya nama mah nyegi kieu-kieu geus kakolotan kieu nama aya mun herang-herang wik gitu wah mah gitu nuhun lamun ditaros nomor sabaraha telepon ngan ditaros dugi ka ena can aya nu masihan pajarkeun teh ka ngonon Cirawa nya pami aya mah langsung we ka Mang Sansankeun nomerna ada kamari aya tuh Mang Sansan telat tuh anak terang gitu gitu kan kayak orang ngabuburit lah sareng abdi Mang Sansan Oh nya. orang milarian lah Harera. siapa cicing Mang Sansan siapa Iya. ayo na cicing bareto mah kabol-bol paheula-heula jeung gua teh naon teh cuk Mang Sansan mana Playboy. Kelas bloy. tekop kasaingan si Abah teh baheula wah sieun pangheulana belaan aya nu kajaman ditiung keneh nogel eta teh bari teh ka tempo-tempo acan cenah cukup ningali pipisna oge koneng cenah gelempong siapa tahu lele ku siapa Mang Sansan yang aji gitu kene urang mah da keur kitu mah nu penting boga istri mah hiji tetep gitu hitungan Aisyah sauma ulah bisi pajakeun jinah matanya pusatnya Nya. ngan ai kasempetan ulah ngicep tapi Ngicep. itu ai ngicep masalah aduh Si ulama bicaannya. aduh budak baheula atuh kitu lah Hai, wah tadi teh sebelum dua kali teh bidangukeun we ku abah teh keur main HP teh itu naon singkerannya mah ieu teh ngeureun curhat minangkana mah hai Mang Sansan curhat ka Aji Aji curhat ka Mang ngalikeun we ku abah teh sama pribadi merenya dua entak ah empat mata entak teu wani ikut campur geuna eta mah budak ngora nya tah ngora keun we ulah karareueung urang epan baheula kitu bah nya wah bah ulah keung da KDM oge duda lin udah bapak aing oge duda pokoknya mah Mang Sansan kalem we duda ge jadi gubernur selama Mang Sansan? kau acan ditutup mah orang tong ka riwang lah mun KUA geus ditutup dah moal aya KUA ame riwang Mang Sansan sebenarnya jangipan aya berita baru deui teh di bapak urang ka KDM ayeuna mah Can nuju ninggal ieu. tah can ninggal pamit telepatna nu di Bekasi teh nya bah nu di Bekasi anu Ngaberesan susukan. susukannya eta itu aduh ku ieu nya ayeuna keanehan model susukan di sertifikatkeun lalu disertifikatkeun tah ayeuna mah bangun teh ka payuna ge engke langit bakal sertifikatan langit teh tah model urang luhureun imah ieu teh pasti AJB heula bah eta upami anu buminya anu pinggir susukan teras disertifikatkeun kalau dibongkar mah pokoknya dibongkar mah kadang udah dibongkar tapi ada ngeganggu aturan di pemerintah mah amun susukan teh
mun telepat itunya 12 meter ke kiri 12 meter ke kanan area bebas nate Itu susukan ageng namanya berlaku nate kurang. sami susukan Tah. itu kedah-kedah Ari area bebas istilah susukan teh dina Sunda naon teh anu baheula abdi mah teu terang wa susu kan cai bersih bener kan kedah Nah, nama eta aya di Sunda mah jeung Ipan susukan. Solokan, walungan 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 mah minakan sobat rada ageng ya bah teh walungan walungan teh. teh Pertengahan upami susukan mah anu 1 meter diameter teh susukan, solokan 1 meter upami walungan 2 meter. wahangan Wahangan aya di nu leuwih ageng disebut nanti susukan Cianjur di depan atau ageng eta mah luas gitu. bukantos ieu teh abah ti payun ngaliwat teh oh eta mah nu nekat deh nih urang ngaliwat di walungan aduh kebayang eta mun aya caahnya Pake cina sontona caah cina. Orang alhamdulillah ya Allah tang tayungan kene. dan tayungan Ulah kali-kali deh mesti nya ai manawi teh kieu wa susukan ya teh ya. aya istilah tina cai susu atau kumaha gitu. Nah, si Uwa juga. Abdi mah teu uning ada sejarah eta paribasa susukan gitu. Ari gua ge da sami palebas susukan mah nya. Gua ge saur munding, saur sepuh kapungkur kitu-kitu gitu ngan aya sejarahna mah oge teu apa. Aya masalah eta mah ngan anu disebat susukan mah solokan teh alit gitu. Ngan upami walungan kasebat teh ageng gitu walungan. Aya nu ageng pisan disebat teh susukan Cianjur ageng diameterna teh. Pabeulit jeung lele koneng we atuh da aya nama. Oh, jadi eta teh berita eta teh ku bapak orang teh kedah dibongkar tapi aya Nya sistem janten ganti. ari ka bapak aing mah ngaberesan ti hulu ka hilir. Jadi ayeuna teh moal cekap ku diberesan ti huluna hungkul. Kedah ka ujungna diberesan yang meureun termasuk ayeuna wargi masyarakat sadayana urang di Jawa Barat gitu kan kedah dibersihkeun ta area-area walungan susukan teh gitu kan ayeuna mah aya nu ngadamel jamban di dinya teh Komo di Bekasi mah aduh. langsung ka dinya Nya bapak orang ade dinya jadi pirar oge nya ayeuna sadayana gubernur bahkan aya gubernur Medan gitu kuat keangkat jempol cenah anjeunna jadi terinspirasi we sadayana teh ku anjeunna teh Ku ketegasanana. gaduh presiden saya ayeuna gubernur di Jawa Barat gitu. Aduh, rasa-rasa mudah-mudahan aja sing sehatnya. amin ya urang teh Darwahnya ku sararea ku warga. seueur wan Panjang kedah Beresan. nu kedah diberesan teh kan termasuk di urang teh meureunnya Jawa Barat teh ulah terkenal ku preman gitu kan ayeuna kan di urang teh seutik-seutik ormas preman. Kita di beresan. jadi anu bade berkunjung ke Jawa Barat teh Sieun. kabujeng ngagibrig gitu teh wah Ayeuna cek wah teh mah ngagibrig jadi Aya nu karar itu teh geuning nya jang Ipan. Damal ke pabrik teu boleh main duit we geuning nya. ya eta tuh. Kare hoyong kanaiki 5 juta. jadi 10 pemi juta, eta kadang teh. tuh lucu gitu wah ayeuna teh kan urang teh meureun neangan gawe gawe teh meureun kan jang meunang duit Nya. sedengkeun aya rek gawe teh kudu mayar heula Mayar tah heula. eta kan jadi mun dipikir mah teu lucu gitu Di wa mah aya jang Ipan. Hayang damel tah. Belaan ngaluarkeun sabaraha cenah 8 juta 10 lah gitu. Karek Belaan- opat sasi geus dieureunkeun deui. Anas cenah Ya mah kan ngiri gitu. di motor tah tah. eta Kita jadi karunya teh da sigana teh pihak aya pihak nu nyekelna teh da cara rasa. coba mun Oknum lah. mun misalkan si oknum eta diposisikeun gitu kan main lagi embung pasti takutna teh maranana teh mikir kadinya gitu Katanya nama mun damal-damal teh nya kedah taliti gitu sok komo lamun duit ti heula mah Tong gitu. kersa. Tong kersa we kitu ieu mah peupeujeuh kasadayana. abdi mah aya lagi model kan di urang Jawa Barat teh aduh karek ge mindahkeun motor 2 meter geus diprit harujit lah wah gitu kudu diberantas lah gitu nu karar itu teh cik atuh da
urang teh kan mun model ka jalan raya teh mah nya erek neangan naon atuh bahnya ka apotek atau naon. Meser obat. Eueuh barangna anggar kudu mayar parkir. Bayar parkir. Ya gitu. Itu teh aya nu nyekelna teh jeung Ipan keukeuh. Mudah-mudahan nu nyekelna lah Sing saradar lah Saradar gitu nya. saladar. Da ulah hayang ngeunahna wae gitu. Da urang ge gawe Ya contohna mah Kekesangan, mangsansan gitu. tapi kacan boga kabogoh gara-gara mung ka jalan raya sieun dipenta parkir cenah mangsansan. Nya. Lumayan misalnya. Karunya mangsansan. Kicrik mah motor di sisi lain hayang shopping ke jalan raya di sisi lain kudu bayar parkir. Tapi orang daruakeun. Ayeuna urang ka kalima toko ge geus 10.000 amun 2.000. sok coba mun emut mah kan. Ayeuna mah aya apotek baru. Tempat parkir. Ayo parkir. Cukup nu rame-rame ayeuna. Abdi ge jadi capek ngarecehkeun wah. Mata Abdi mah mere 1.000 we. Keun da eta mah. anu sadar mah jeung Ipan beres 1.000 teh. Nya. Ningang teu sadar mah. Mun teu sadar mah kajian gelut di dinya wa. Gitu. Wani. Wani wae anu mah viralkeun gitu. Da eta teh meureunan lamun saperti Alfa nu kararitunya, Alfa apotek da teh meureun teu aya anggaranna kudu aya Iya. parkiran meureun. Tah ieu teh wa jadi masalah ieu teh Jawa Barat teh terkena ku premana, punglina, parkirna ieu teh kudu dibenahan bener-bener gitu. Urang teh matak pasti banyak pihak nu ngarumas ieu teh. Ormas lah aya nama di Jawa Barat. Paling seueur di Jawa Barat. Paling seueur. Ormas. Mudah-mudahannya si Bapak Gubernur urang KDM biasa lah Dikiatkeun lah itunya berantas nu kararitu teh. Kesehatan kalau ngaberantas nu kararitu lah yang belum cina aman tertib ya. Ke rumah urang teh hese neangan duit teh jol di Salarasna nu kararitu. Bapak aing meureun teu berat tugas namanya ngasukur Ngordinasikeun gitu. tak pinah ayeuna buah ka Bapak TNI na eta mah ka Bapak Kapolresna gitu lah. Itu tah eta mah meureun keluhan-keluhan di urangnya. Ya, urang kan keluhan sebagai saalit lah masyarakat. wargi gitu. masyarakat Sunda Yang gitu. Ya urang teh hoyong nyaman ya banyak. anu hirupna sederhana kieu lah intina mah. Emang upami ditinggal mah dina ieu teu sepira gitu nya. Ngan dari ku sering mah meureun. Wah, aku sering makan rudat atuh wah. Jebol oge meureun. Jebol. Da urang teh meureun sabaraha bebenangan teh. Hari-harinya model motokopi gitu nya, motokopi 2.000, parkir 2.000. 4.000. 3.000 udah. Coba mikir deh eta nu parkiran. Modal eta teh abah eta mah cap sungut teh. Rit 2.000 asaku ngeunah. Da eta teh cenah aya setoranana. Aya. Parkir teh aya. Aya pastilah aya oknum teh. Anu resmi mah itu teh ka non daerah aja lah mun teu lebat. Anu resmi mah ka Dishub. Teu sawios lah anu resmi mah da eta mah muter kanggo urang-urang kene. Gaji jeung manehna. Ngan ai palebah anu teu resmi mah aduh cik atuh kitu sing malikir. Lain cenahnya cek dulu sumbang teh mah. Tong bari popolot atuh cenah peleukeuk cak kitu Nah nya. kitu eta lagu eta teh ya. Aya ti. Gas ditincak satakana mobil ngoloyong ka kenca. Kita maniko alusnya ku tong bari popoleukeuk cenahnya. Baturut kurang sare. Bisa wae lah Kang Dul. Jadi kumaha tuh aya ngomong sansan ye enak teh. Aduh. Babana aya nama masih kene berjuang mencari Sosok sosok Kasih. mangkali anu teh tereh Idul Fitri kadang sasalaman Idul Fitri teh sambil didampingi bebeme. Aduh, ya. mudah-mudahan ya atuh sawal lah. Sawal mah aya karek cita-cita. Tapi milikna. orang kedah berupaya gitu. Iya. Bisi ka udah ku Jang Aji ke karunya. Jang Aji mah diam-diam dah. Aduh, kabuan mah tiluan apa. Terus kan tilu. Acan. Mang Sansan mah duh ibadah wae dieukeunnanya tapi ternyata berat Mang Sansan mah ibadahna sih aya nu kakantun
tas sakitunya obrolan ngalear ngidul di Baraya Sunda, mudah-mudahan aya manfaatnya khususna kanggo grup Baraya Sunda nya umumna makamun sadayana. Amin. Atuh tehilapnya penghilap subscribe, like, komen, share Sip. nya sakitu wae nya di Baraya Sunda. Baraya Sunda Give it good.